kumaha betah teh di dia teh? Ah, di betah-betah wae mang. Di dia mah maosna oge pikih, tasawuf, sareng sajabana we. Punten mang. Ari amang di dia tos sabaraha taun. Ah, abdi mangan ngiringa liwat we hungkul. Bohong wae si amang mah. Wes sadon. Orang ke Bang Batur we ngobrol yuk. Yang sifat manusia mah teu sami. Aya nu bager, aya nu galak, aya nu pelit, aya nu berehan. Tapi sajatining eta teh ciptaan Gusti Allah. Sumuhun him. Teu sawios ah. Kela him. Abdi teh bade naros. Ari itu teh huruf naonnya? Mani bari engkeng. Sia mah aya wae. Teh bahasa Arab, bahasa orang timur. Kek ieu teh salawat nariyah. Kayak mah orang diajar. Ya, ini mah orang sapeula, yuk. Ah, sadar dia gitu teh. Katanya mah bager. Ngan padang rada ngajeger we. Ah, kesawios mah. Namina ge jalmi. Jalmi mah pansok kasanaan ku Allah gingsir mah. Nuhun. Kamana si Adul teh? Goblok deh kok aing tean kana kang leungit. Bro, ngomongkeun aing do jelema. Goblok teh goblok dah. Ngomongkeun aing sia. Geus sing buka. Him, kajian sia doanana gelut jeung aing. Aing sodot dimimiti bumi 7 lapisan, langit 7 lapisan, dimimiti utek tongo walang taga dibabad ku aing kabeh. Batara geni, batara karang, sapu angin, sapu jagat, sapu nyere ya nges atuh naon galau tuh sapu nyere we atuh kade jangan sana beningal bapak teh santri anyar boa di mana aja nah tinggal batur di kopea tak ieu jager di kopea nah mane bat bobodogulan kieu gaduh kopea teh ieu teh cing atunya bapak nyandak heula nya antos sandi dieu him jaga si galau teh him ya. Akang sikat aing. Ye. Aya kopea teh nya kitu. Teu alus ieu mah. Wios jang. Nah make jeung seuri maneh doy. Digaileun bulu. Kan bae da alus tuh nya. Pantes. Gaduh bakal teh di ditu jang. Enggak, Pak. Deuh. Aya nya aya kang masihan ngan teu ageung. Saalit we. Lo udah miringnya akang kemana sih aduh? Lu kang ngalungit kan? Ayo orang enak beas yuk. Miring awak aing mah. Da akang dipasakan-pasakan teuing udah teh. Teh halus sih teh tah. Geus padet bakal ngejelepak di raya. Sok acakan. Bro. Padet ya. Mang urang menang capek nyion. Minggu aing nu padet. Teu goblok. Kok aing ngedian 90 sikli? Dasar jelema gelo. Heeh. Naon cek goblok ngomong aing. Goblok si Hejo, aing ngebantu akangna. Si eta nu menang duitna. 50.000 deui. Aing teu meunang. Jong hujan deui lah. Mending cuang yang aduh heula ah. Demi wanci satemena jama aya dina bumi demi wanci satemena jama aya dina bumi iwa anu iman iwa anu soleh nu silih
wasiatan dina bebeneran Iwa anu iman, iwa anu soleh, nusi. Syadul teh goblok teh kemana Syadul teh di eueuh di blok teh. Ah, benang batur euy. Ah, Dul, cek di mana wae? Conggeang Dot, Gawe naon? salah apel euy. Goblok teh. Dul, aing boga bebel taukannya. Mana Ya. kemana tuh? Gimana lah motorna euy? Mana tuh? Aya, Aduh nuhun pisan. Nih hayang aing teh kamari teh euy. aing ka dia lawak. Oh, nuhun aya nuhun Dot. Bener, ese ka mana? Oh, siap nuhun Dot. Duh, ini. Alhamdulillah ya Allah aing boga nu kieu kamari teh sayang aing teh. Yang nyeuna kumaha teh bisa. Wayahna kayak ieu baong bersihan. Tuh katingal beureunya rada bala aduh jangan aya namanya. Udah hampir kada ulah mikir sambat ka balongnya. Cimampetan kanu caing kena kotor tuh tinggal. Stop. Allah. Saha ieu main papeletokan? Kanu tonggong akang. Tadi aya naon Kang? Jadi maneh nu ngomeno kieu? Kita Kang sanes abi, Nu saya si Odot, nyalakeun ka si Odot. nu kada abi karek datang di Teu conggean. nyaho. Nu penting ieu peletokan, didinya nu nyeka, jadi didinya nu salah. Kang, ini abi Kang. Beunang tonggong akang ye. Sekarang Lamun rek bagaimana, ngomeno kieu wayahna cing tetempoan, ulah beunang ka jelema, ka sasatoan oge ulah eta makhluk Allah, ieu komo ka tonggong akang. Teu hayang nyaho, patuh di rek dosa rek Sodot. Peletokanna di maneh? Maneh nu beunang? Sok skot jam sia 5 kali. Tuh, ini tong Kang, Wayahna. dayana abi Kang. Ulah nyala-nyalakeun batu, skot jam sia. Sodot ku aing geura. 2 kilo 4 5 jom ka ditu ampian. Udah siap. Ampian. Puas ya dulu, puas anjing. Naon atuh? Naon? Naon teuing. Cih, naon? Gara-gara maneh kepelatokan. Urang dicarekan ku akang. Bos capek-capek ciconggeang terus dicarekan. Nah naonan coba. Ulah nyalakeun beltokan. Mun maneh hayang nyaho, beltokan teh tadi budaya Sunda. Urang kudu ngamumule budaya Sunda. Ayeuna wayang batik keris di aku ku negara Malaysia. Kakara negara urang ngamuk. Ulah nyalakeun beltokan, salahkeun mah jelemana. Heeh, maneh. Naon ayeuna euy? Mutaro hadis. Mending maneh make baju koko, Dot. Ye, aing ge atuh wayang tawa mata ku aing ge. Maneh Dot. Eta sadul, cecep rek tunda ngaji anu. Kieu ge ieu teh pusaka aing. Ka mana ge ieu mah kudu nempel di awak aing mah. Yo ngaji. Mid, beda cikokot teu. Gaduh he. Ieu we anggeun abdi ya. Nya. Abdi teu nya. Nya. demi wanci satemena jama aya dina bumi demi wanci satemena jama aya dina bumi Iwa anu iman, iwa anu soleh, nu silih wasiatan dina bebeneran.
Ingatan dina kasabaran. Demi wanci satemena jalma aya dina rugi. Demi wanci. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dul, dia bukan di dia. Ada si Hejo. Oh, siap Dot, siap Dot. Ayo dirinya udah. Assalamualaikum. Apaan? Bijak wini wani dawaan wal musnadilil ismi tamijun hasol bitapa al tawaat uni akbilana bilun yang jani siwa umarfu ila mata di mana-mana maut saha ibnu Adam putrana Adam ing kotoa maka pegat amaluhu amal-amalna itu anak Adam ila ming salasin angin anu tilu. Jadi berudak santri lamun maut anak Adam maka pegat sakabe amalna angin anu tilu. Wa qorobatilana finillah mugi Gusti mangfaatkeun kana ilmu nu dipasikeun mugi Gusti ngawurukan kana ilmu. Yatina wa fi madisila wa aisu innali yakinin mukmila al-awqiyat bil qawli awal asma'a halin kazutuhu wa inni du'amal wa kasaru min ba'di filin uliko bilami kalam illa hula jutu qabada idha puja'atin au qasami lalama bada'u biwajhaidin umi. Sabun khobar la mubtida ilgahu ini lawajah walayalidil lama makonu biha wala minal af'ali makarodiyah wa qadiyaliha ma'a qadga'in adalah kon sama alal ida mustawidah sabul wasito mamulan khobar wal kasla wasmanal laqabdahul khobar wa wasuma bitil hurufin mubtidu imala wa qal yubaqal amalu wa jaizun rabuka mahtukan ala mansubi inna bada antas takmila wa ulhiqas bi inna lakinna wa an min dunilai tawalla alla wa ka'an wa umibat inna faka